Lain teu hayang buka jeung korma teh. Basa mimiti puasa teh nya. Mecakan heula meuli 1/2 kilo si korma teh. Ari kahayang mah ngopi teh 3 atau nepi 5 da cenah sunah. Tapi kamari mah karek ge hiji mending geus nyeri huntu. Tungtungna mah dibikeun we ka si Umi. Teu sangka geuning hirup teh geus aya di fase boga nyeri huntu. Jadi ya sudah kita bikin baya-baya aja, Bes. Teu pira atulah senamana ge pira nyen bala-bala manikot dikontenkeun. Eta teh ucapan ibu-ibu anu geus senior pisan. Kan aku mah aya ibu-ibu muda bisi aya nu teu bisa nyeun bala-bala. Jaba durasina ge kot lila adih kot 2 menit. Keun bae nu penting mah siapkeun wortel, siapkeun engkol, tarigu, bawang daun, uyah, pecin, roiko, ladaku. Takarana mah sesuai kepercayaan masing-masing we. Soalna abi mah masakna geus di tahap pake perasaan lain takaran. Ngan omat eta sayur nu geus disiksikan teh ulah poho dikumbah. Jeung ngarah praktis mah pake ladaku bawang putih biu-biu. Teuing atuh da saprek aya desaku anu serba barubuk abi mah jadina teh sok kadarinya masak teh. Marake eta maksud teh. Rasa jeung bauna teh 11-12 jeung anu diulek. Saapal abi gitu ieu mah da selera mah beda-beda, Bes. Jeung sanes di endorse abi mah sanes di endorse tapi acan di endorse. Ya mudah-mudahan we atuh video ieu teh sampai ke pusta. Kadenya bawang daunna bisi poho ngarah tambah seungit. Tuh alah nigeulis kitu euy. Eta adonan lain urang. Omat barudak ngagorengna teh kudu minyakna nu loba terus panas ngarah hasilna maksimal. Tuh jadi babari di gusak-gosokna. Kade ulah poho dibulak-balik tuh. Dibulak-balik sampai bego. Astagfirullah.